Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Haturan ka pamiarsa baraya sadayana. Tepang deui sareng simkuring Dadang Supriyadi dina channel YouTube Aji Sawingkur. Kurang ngeraskeun hanca dongeng nu katunda nu judulna Pelet Warjib, karangan karya Dadang Supriyadi. Ayeuna bade diteraskeun dina bagian anu ka 16. Mangga urang dikawitan. Akang tangtosna bade ninggalkeun abdi margi akang mah abot keneh kana tugasnya. Ari abdi kedah kumaha nyisuarni teu kebat nyaritana sabab asa heureum kuletah. Akang bade sumping deui kanggo nempangan nyai saberesna tugas nu bade dijalankeun ku akang. Ku abdi bade diantosan tembal nyisuarni bari imut kapaksa. Hatur nuhun nyai, mudah-mudahan tugas akang tiasa rengse saenggal-enggalna margi kalintang beratna tugas teh. Basa dikitukeun ku Raden Sanjaya, kakarek nyisuarni teh nanyakeun soal tugasna Raden Sanjaya. Tugas nu sakitu abotna Kang? Nah, tugas naon? Nyisuarni heraneun. Kedah milari itek ruyung kawung sareng kitab pusaka gagaduhan pun aki, muhun pun aki anu dimakamkeun di Pajaratan Sayang Ereng nu namina Raden Rangga Kusuma. Teras bade milarianana ka mana Kang? Akang bade tirakatan di makom pun aki tug dugi ka mendak ilapat. Tangtosna mendakan ilapatna tecekap ukur ku saminggon. Pasina oge langkung ti sakitu, malahan mah aya tugas deui nu sanesna mung teu tiasa dicarioskeun ayeuna. Ku abdi bade diantosan. Nah, kedah ngantosan akang saurna ka Nyai oge aya nu nuju ngantosan. Ari nyisuarni halisna kerung teu ngartieun naha naon maksudna Raden Sanjaya nyarita kitu teh. Saha nu nuju ngantosan abdi teh Kang? Saur Ibu Emeh mah maksad teh saur Nini Emeh Nyai bade dijodohkeun ka Samud. Abdi mah moal ngantosan nu namina Samud Kang. Tembal nyisuarni bari sirahna gigideuk keur manehna mah geus ngarasa ceuceub kanu ngaranna Samud. Ti saprak nyisuarni geus cager dina geuringna, kapekaan batinna jadi seukeut lamun nganilai kana pasipatan jalma. Tok nyisuarni nyarita deui. Alatan ku pagawean manehna nu ngajantenkeun abdi teh janten kieu. Nyisuarni digaskeun caritaanana. Nah, betiasa kitu Nyai. Terang ti saha? Raden Sanjaya ayeuna manu halisna kerung teh kusabab ngarasa aneheun ku caritaan nyisuarni yen anu geus ngirimkeun 3 hiji teh Samud nu kungsi hayangeun ka manehna. Salami abdi nuju teu damang, raraosan abdi mah nuju dikurung di hiji tempat. Nu abdi oge teu uninga, ngan abdi osok dipenakan ku saurang nini-nini. Eta nini-nini teh rupina pikasieun nganggo acuk bodas, rambutna panjang ngarumbay, awakna rada bongkok.
malahan mah pernah nyarioskeun pangna abdi dikurung teh lantaran ditahan nu ngaranna Samud nu bogoheun ka abdi. Raden Sanjaya unggut-unggutan kumanehna geus kahartieun kana caritaanana Nyi Suwarni. Muhun saupami Nyai moal ngantosan Samud mah langkung sae, antosan we atuh Akang. Tapi ulah lami atuh nya Kang. Nyi Suwarni geus teu bisa nahan parasaanana, nya kitu deui ke Raden Sanjaya oge asa di jalanan ku sikepna Nyi Suwarni. Sabenerna ke Raden Sanjaya oge geus neundeun rasa ka Nyi Suwarni, lain manehna teu wani ngungkapkeun parasaanana, tapi bisi kasinggung hatena. Kusabab geus ngadenge ti nini emeh Nyi Suwarni teh bakal dijodohkeun ka Samud. Nya kitu deui parasaan Nyi Suwarni oge sarua geus neundeun rasa, manehna teu wani ari kudu nyarita ti heula mah sok sieun ambon sorangan. Malahan ke Nyi Suwarni disaprak mimiti papanggih jeung Raden Sanjaya, hatena geus kapelet. Lain kapelet ku alatan nu rejit nu geus nitah makhluk siluman juri, tapi kapelet ku alatan rasa asih nu geus nitah makhluk nu ngaranna cinta nu nyicingan dina jero rasa. Nyi Suwarni terus nyarita deui. Bade iraha ngawitan ngajalankeun tugasna. Saenggal-enggalna ngaratiasa uwi deui kanggo patepang deui sareng Nyai. Akang janji. Harepan Nyi Suwarni hatena muka deui. Saupami ditampi ku Nyai mah pastina oge Akang janji. Tembah Raden Sanjaya bari diukna tuluy ngoleset ngadeukeutan ka Nyi Suwarni. Abdi alim nyeri hate deui. Tembal Nyi Suwarni bari sirahna ngagolehe kana tak-takna Raden Sanjaya. Ke Raden Sanjaya jadi dikduk hatena basa ngarasakeun awakna nu paantel jeung awak Nyi Suwarni. Ser sebelah. Antuk nama Raden Sanjaya leungeunna hideng sorangan ngaragamang kana buukna Nyi Suwarni nu panjang. Ku Raden Sanjaya diusapan, malahan mah dina jero hatena geus janji deuk nikah asih ka Nyi Suwarni. Duanana geus neundeun rasa asih, rasa nu datangna tina jero hate, lain rasa nu datangna dipaksa. Kacaturkeun dina poe isukna Raden Sanjaya ngahaja tenepungan ka imahna Nyi Suwarni, kusabab manehna deuk milu ka kebon, deuk mantuan Mang Dasep nu geus siap-siap indit. Pok Mang Dasep nyelang heula ngobrol nanyakeun ka Raden Sanjaya nu harita keur diuk di amparan samak. Di hareupeunana geus ngajagrag cai kopi jeung kulup suuk meunang nyadiakeun nu jadi pamajikanana Mang Dasep. Mang Dasep tuluy nyarita. Raden, sate acan angkat ka kebon, mamang bade aya taroskeun ngeunaan rencana Raden ka payuna. Rencana naon, Mang? Raden Sanjaya sirahna ngaliuk ka Mang Dasep. Raden, kantos nyaurkeun ka mamang, Raden gaduh tugas bade tirakatan di makam pajaratan nu janten aki Raden. Mang Dasep nanyakeun ngeunaan rencana Raden Sanjaya, manehna oge kungsi dibejaan ku Raden Sanjaya deuk ngajalankeun tugasna, deuk tirakatan pikeun neangan ilapat. Kudu neangan kitu kruyung kawung jeung kitab pusaka nu pernah dicepeng ku nu jadi akina. Kuring deuk ngajugjug pajaratan nu jadi aki dina poe pageto. Hari poe isukan mah kuring deuk nepungan heula Nyi Suwarni jeung nu jadi indung bapana. Oge
nepungan ibu eme dek pamitan ka aranjeuna. Tembar Raden Sanjaya negaskeun pamaksudanana. Mang Dasep nyarita deui. Nah, bade sareng saha angkatna? Muhun Raden bade milari ilapatna teh. Nah, peryogi direncangan ku Mamang. Kuring dek inditna sorangan. Keun bae kula dianteur Mang. Bisi kudu terus asuruk-asurukan ka leuweung atawa ka gunung. Kuring mah dek tatapa heula lain dek camping. Ari nu ngaran tatapa mah pastina oge kudu sorangan, teu bisa rombongan. Saur Raden Sanjaya nyanggemkeun bade tirakat tatapana di pajaratan Aki Raden. Nyaeta di pajaratan Raden Ranggakusuma. Saur Raden tadi nyengemkeun bade tirakatan tatapana di pajaratan Aki Raden. Ceuk Mang Dasep bingungeun. Di pajaratan Aki kuring mah ngan saukur neangan ilapat. Tinu jadi Aki kuring ngeunaan di teundeuna eta 2 pusaka. Tangtuna 2 pusaka ayana di hiji tempat. Bisa jadi tempatna jauh bari jeung di gunung atawa di jero leuweung. Tak kitu maksud kuring teh Mang. Basa diterangkeun kitu mah kakarek kahartieun ku Mang Dasep oge. Raden Sanjaya nyarita deui. Hayu Mang, bisi kaburu beurang indit ka kebonna. Duanana jung narangtung dek arindit ka kebon Mang Dasep. Ari kebon Mang Dasep mah rada jauh ti imahna. Kudu mentas walungan Citarum, sanajan ari sawahna mah deukeut imah. Panon poe keur meujeuhna haneut moyan, Mang Dasep jeung Raden Sanjaya keur laleumpang deuk mentas ka walungan Citarum. Rentang-rentang katempo aya 2 urang jalma nu deuk sarua nyukang ka walungan Citarum. Basa paamprok di sisi cukang pamentasan, sidik ke Raden Sanjaya mah eta 2 jalma teh taya lian ti samud jeung salah saurang jalma nu acan apa rupana. Badegana nu ayeuna marengan samud lain Ki Kasmun tapi jelema anyar. Manehna hiji jalma nu papakeanana make pangsi hideung, make iket tina lawon hideung. Awakna sembada dedeganana jangkung gede, kumisna ngejwit segede hileud orok. Ari dina leungeun kencana make gelang bahar, dina ramo-ramona rimbil ku batu ali nu rupana warna-warni. Ku Raden Sanjaya jeung Mang Dasep ngahaja sina maranehna nu meuntas ti heula. Malahan mah Mang Dasep oge geus apaleun kana rupana samud. Kusabab basa nyisuani acan katerapan ku panyakit kiriman, samud remen pisan kosok ngadatangan ka imahna Nyi Suwarni. Keur Mang Dasep oge sok mindeng paamprok jeung samud lamun manehna deuk ka sawah atawa ka kebonna. Ari samud mah satiap deuk nganjang ka imahna Nyi Suwarni osok indit ti imahna teh isuk-isuk keneh. Harita samud jeung nu jadi badegana leumpang dina cukang pameuntasan rurusuhan. Samud oge geus nempo ka Raden Sanjaya jeung Mang Dasep. Sanggeus samud aya di hareupeun Raden Sanjaya jeung Mang Dasep, tuluy samud nyarita gariha. Kabeneran, maneh masih kene aya di daerah ieu. Ngahaja kuring neangan maneh. Ari Raden Sanjaya terus ngajawab. Nah, bet neangan kuring sagala. Kuring mah teu boga dosa, komo deui boga hutang ka ujang. Tembar Raden Sanjaya halisna kerung basa ngadenge omonganana ti samud nu teu ngaragangan kasaluhureun. Samud nyarita deui bari panonna molototan ka Raden Sanjaya.
Keur kuring mah ngarasa nyeri hate ku alatan kalakuan maneh nu kungsi nyuntrungkeun kuring ka sawah. Hampura atuh badaya, kuring mah harita teh teu ngahaja deuk nyilakakeun ka Ujang. Ngeunah we nyebut hampura, ceuk kuring oge ngaran kuring mah Den Samud lain Ujang. Jeung deui kuring mah teu babarayaan jeung maneh. Na iraha aki kuring kawin jeung nini maneh. Ye dengekeun ku maneh, nu bakal mere hampura mah tah ieu badega kuring nu anyar. Kituna teh Samud bari ngaliuk kanu jadi badegana. Kikas mah berek palajaran sangkan nyaho kumaha carana ngajenan ka kuring. Hari badegana Samud nu ngaranna Kikas mah sirahna unggek bari ngadeuketan ka Raden Sanjaya. Basa nempok Kikas mah ngadeuketan ka Raden Sanjaya buru-buru dihalangan ku Mang Dasep bari pok nyarita. Kek, sakedeung ulah waka main kekerasan. Hargaan heula atuh Mamang. Mamang nu jadi pamimpin ronda desa, kaasup daerah ieu. Keamananana sakabeh warga lembur geus jadi tanggung jawab Mamang. Mang Dasep nyaritana tegas. Nah, saha ngaran Mamang? Ieu mah ngenalkeun oge ngaran kuring mah Kikas mah. Jawara ti Ciburum batur sapagurona Kikasmun. Tembak Kikas mah ngenalkeun jati dirina bari nepak-nepak kana dadana. Ngaran Mamang mah Mang Dasep Ronda, kapala keamanan ronda desa. Nu geus pada apa sakabeh lembur nu aya di jero desa Cisagara. Malahan mah paku jeung kulisi desa nyaaheun pisan ka Mamang mah. Tembal Mang Dasep dieleh-geleng. Ari Raden Sanjaya tuluy nyarita ka Mang Dasep. Keun bae Mang, urang sing hareupan ku kuring. Naha naon kahayangna teh? Mang Dasep ngajawab bari sirahna ngaliuk ka Raden Sanjaya. Wios Raden, ieu mah bagian Mamang. Mamang hoyong nyobi jurus-jurus nu dilatih ku Mamang dina penca. Tuluy Mang Dasep nyarita deui ayeuna mah sirahna ngaliuk ka Kikas mah. Bungan anjeun geus ngaresahkeun di daerah ieu, wayahna anjeun deuk diringkus dibawa ka balai desa deuk dilaporkeun ka kulisi desa. Basa ngadenge omongan ti Mang Dasep kitu teh keur Kikas mah ngarasa kasinggung hatena tuluy ngajawab. Lamun kitu mah maneh heula nu kudu diringkusna. Kituna teh bari peureup katuhuna tuluy nyuruwuk deuk ngalak kana dadana Mang Dasep. Siup blas. Peureup Kikas mah nu nyuruwuk teh ku Mang Dasep disingkahan ku cara ngakiwarkeun awakna ka katuhu. Ari pigeulang leungeun katuhuna Mang Dasep ngan sakilat nahan pigeulang leungeunna Kikas mah bari disusul ku nyuruwuk peureup kencana Mang Dasep nu ngalak kana beuteungna Kikas mah. Siup bek. Tenggelan Mang Dasep nengel pisan kana beuteung Kikas mah. Kikas mah nyepengan beuteungna nu karasana seueul, bibirna rada merenyeng. Sia, gerak kaluarkeun deui urut sarapan basa tadi isuk-isuk teh. Ari keur Kikas mah kudu hati-hati jeung waspada yang hareupan nu jadi lawanna. Manehna tuluy mundur salengkah, tuluy masang kuda-kudana nu leuwih panceg. Awas ya, keur kuring mah teu sieun ku maneh, sanajan maneh ronda, kuring oge sarua ngaronda. Mang Dasep kerung basa ngadenge caritaan ti Kikas mah. Tuluy ngajawab nanyakeun. Nah, anjeun kosok ngaronda di mana kitu? Ngajaga imahna juragan Mangkonod nu jadi ramana Den Samud. Sakanyao Mamang mah Kikasmun badegana Samud mah geus dipecat ku Den Samud. Teu balik gawena
teu bisa pikeun ngajaga kasalamatan nu jadi dunungan. Kitu teh reng kene memener kuda-kudana. Suku kencana ditunda di hareup, hari suku katuhuna ditarik ka tukang, awakna rada didoyongkeun ka hareup, bari awakna rada dongko. Leungeun kencana ditunda sajajar jeung cangkengna, bari ramo-ramona dipuka ngabentuk jurus pamacan. Ari leungeun katuhuna dipentengkeun nya, ari leungeun katuhuna mah dipentangkeun ka hareup, tuluy rada nekuk kalayan ramo-ramona oge geus siap deuk nyakar nu jadi lawanna. Ya, ieu rasakeun jurus pamacan ti kuring. Kurentel gajeleng, awakna kikas mangga kurentel ka hareup tuluy ngagajeleng deuk nyakar kana awakna Mang Dasep. Ke Mang Dasep oge jadi ngarasa ruaseun nempo gerakan nu sakitu cepetna. Tapi untungna Mang Dasep geus sayaga ti tadi oge, bisi musuhna miheulaan nyerang ka manehna. Buru-buru Mang Dasep mundur salengkah ka tukang. Ngan orokaya serangan tinu jadi lawana teh kacida gesitna. Kikas mah ngagorentelkeun awakna kagigir, bari terus ngarangket sukuna Mang Dasep. Bugu oge keur Mang Dasep kacida ruwaseunana kusabab manehna geus kabongohan. Sukuna beunang karangket kunu jadi lawana, oloyong gubrag awakna Mang Dasep ngoleang ngagubrag kana taneuh. Ku kikas mah teu diantep, tuluy awakna Mang Dasep diboro deui, gerakanana ibarat macan nu keur lapar. Malahan keur Mang Dasep oge geus sadar kana pibahayaeun nu terus-terusan ngancam ka dirina. Kusabab manehna ngarasakeun dirina asa diserang ku macan nu keur lapar keur moro mangsana. Keur Mang Dasep ukur bisa nyingkahan serangan tinu jadi lawana, meus-meus awakna ngagiwar ka kenca, meus-meus ngagiwar ka katuhu, sakali-kali mah ngajaweul ka luhur, bari manehna keur mikir-mikir neangan akal sangkan bisa ngaringkus nu jadi lawana. Aya kana sababaraha menitna Mang Dasep awakna gulak-gilek nyingkahan serangan nu jadi lawana. Untungna Mang Dasep geus dipeuseuh terus-terusan ku Raden Sanjaya dina ulin pencana. Ongkoh deui Mang Dasep mah geus boga dasar-dasar jurus-jurus silat penca. Basa keur ngorana Mang Dasep mah kungsi maguron di daerah Banten. Dina hiji kasempetan Mang Dasep mundur 2 lengkah deuk ngusirkeun sakabeh kakuatan batinna nyalur kana jurus-jurusna. Mang Dasep ngawangun kuda-kudana ku cara suku katuhuna jeung suku kencana disajajarkeun. Awakna rada didongkokeun, 2 leungeunna disilangkeun ditunda di hareupeun dadana, sakabeh pipikiranna dipuseurkeun. Awas ieu, kuring oge boga jurus nu ampuh, jurus betrik simeut, ceuk Mang Dasep bari mencorong kanu jadi musuhna. Ari kikas mah nu geus siap-siap deui pikeun nyerang ka Mang Dasep, awakna masih keneh depong dina jurus pamacan. Malahan mah sorot panonna oge tambah seukeut bari jeung gular-gilar siga keur neangan lolongkrang kalemahan nu jadi lawana. Pok kikas mah ngajawab bari jeung sorana rada ngagerem. Maneh bakal jadi mangsa kuring. Kituna teh ngan sakilat awakna tuluy ngagajleng deuk ngarekeb ka Mang Dasep nu harita geus siap dina kuda-kudana. Kurentel, kurentel, gajeleng, awakna kikas mangga kurentel bari tuluy ngagajleng deuk ngarekeb ka Mang Dasep. Mang Dasep oge geus sayaga ti tadi keneh serangan kikas mah ibarat macan nu keur lapar disingkahan ku Mang Dasep. Mang Dasep ngagajeleng bari jeung ngajuralitkeun awakna di luhur ibarat gerakan simeut nu ngagajeleng. Gajeleng kurentel, celeg.
Tuluy nangtung ajeg dina taneuh bari buru-buru malikeun awakna ka tukang. Manehna nyang hareup deui ka Ki Kasma nu harita oge geus malikeun awakna bari tuluy nyerang deui ka Mang Dasep. Ayeuna mah Mang Dasep oge geus bisa ngimbangan sarangan nu jadi lawanna. Ibarat macan lapar nu keur ngalawanan simeut nu keur neangan mangsana. Duanana ngagunakeun kacepetan dina ulin pencana. Keur Mang Dasep oge kudu hati-hati di sisa waktu-waktu awakna beunang kacakar ku Ki Kasma. Ari keur Ki Kasma mah manehna oge sarua kudu hati-hati bisi awakna beunang kabetrik ku Mang Dasep. Akhirna mah nu keur tararung teh ragot pisan. Keur Raden Sanjaya ngahaja teu ngabantuan ka Mang Dasep kusabab katempona Mang Dasep oge masih bisa pikeun ngalawanan Ki Kasma. Ari Samud mah keur jongjon we nempokeun nu jadi badegana tarung ngalawanan Mang Dasep. Manehna ngaharep Ki Kasma bisa ngelehkeun Mang Dasep jeung Raden Sanjaya. Duanana geus pahareup-hareup deui maranehna keur silih awaskeun kalemahan masing-masing. Pok Ki Kasma nyarita, "Awas ya, maneh bakal dikerekep ku dewek." Kitu nate bari tuluy awakna ngagajeleng ka hareup, bari dua leungeunna deuk nyakar kana sirahna Mang Dasep. Siat, sebrut. Hampir sirahna Mang Dasep beunang kacakar nu jadi lawanna. Untungna teh Mang Dasep masih keneh sadar kana kaayaan. Nu tangtuna mata ngabahayakeun mun seuk sirahna beunang kakoet ku nu jadi lawanna. Manehna tuluy ngolokkeun sirahna ka handap, mareng jeung leungeun katuhuna Mang Dasep ngarawel beuteungna Ki Kasma, siuk gajeleng bret. Beuteungna Ki Kasma beunang kajamret, bajuna soek jeung beuteungna raca. Kubrak, awakna Ki Kasma tuluy ngakubrak nang karak. Nya, awakna Ki Kasma tuluy ngakubrak nang kuban. Keur Mang Dasep teu diantep. Tuluy tonggong Ki Kasma nu harita keur nang kuban teh dicejek satarikna bari jeung sirahna dipeupeuh ti tukang aya kana sababaraha kalina. Gajeleng, cek, ceku, ceku, ceku. Ki Kasma geus teu dibere ampun ku Mang Dasep. Hak, hak. Aduh, Ki Kasma tuluy gegerungan dina taneuh bari dua leungeunna nyepeng sirahna nu asa bejad balas dinggangan ku Mang Dasep. Ari keur Mang Dasep mah Ki Kasma teh geus jelas jago bayaran nu ngadon ngaresahkeun di jero lembur. Mang Dasep tuluy nyarita, "Hayo sia, geura hudang piraku maung eleh ku simeut. Hayang dibetrik deui anjeun teh." "Aduh, ampun Mamang, kuring nyeri sirah, meni leuneng kieu jeung nyanyautan." "Anjeun deuk diringkus, deuk dicakrakeun ka paku sina di penjara polisi desa." Kituna teh Mang Dasep ngarawel kerah bajuna Ki Kasma. Tuluy diangkat bari dicungjungkeun ka luhur. Harita Ki Kasma geus teu bisa ngalawanan deui ka Mang Dasep. Ki Kasma tuluy nyarita ka Den Samud, Den Samud, tulungan Mamang Den. Mamang alim dicana ka balai desa, alim di penjara, tulungan Mamang Den." Ari Den Samud tuluy nyarita, "Kuring ngaku eleh tapi lain berarti deuk nyerah ka marane." Mang Dasep ngajawab bari panonna mencorong ka Samud kusabab manehna nu jadi ulon-ulon pangaco teh. "Sikep anjeun ayeuna deuk kumaha? Kuring duk bebeja kanu jadi bapa, ngan awas tempokeun hiji waktu ku kuring teu dibales ka nyeri hate ieu teh. Hayu Ki Kasma."
Urang balik kapaksa Mang Dasep teh ngelehan manehna ngaleupaskeun kerah baju Kikasma nu ti tadi geus dicecepeng ku Mang Dasep. Hanjakal waktosna teu nyekapan mung sakitu pedaran dongeng ti Simkuring. Insyaallah carios dongeng nyambung nu judulna Pelet Wurejit bade diteraskeun dina bagian anu ka-17 dina channel YouTube Aji Sawingkur. Hatur nuhun wilujeng kantun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.